Pamiarsa sadayana, dina danget ieu Kang Asep baris masihan contoh kata-kata dina waktosna simbolisasi seserahan wilujeng nyakseni hatur nuhun. Ngaturkeun nuhun kanggo perwakilan di atas nami keluargi Jembar di calon panganten istri anu parantos ngadugikeun nurupi waloranana. Mitra kadang wargi hormateun simkuring guar pamaksadan paragat nembrak panampian kakuping sakitu jentrena. Namung naon nu kasanggakeun sareng nu katampi nembe babasaan. Kumargi sakitu tawistan patinampi ti dua belah pihak seren sumeren simbolik dihaturanan kanggo ibuna di calon panganten pameget Ibu Yayah Utiah sedang ibuna di calon panganten istri Ibu Susi tiasa ngadegeula sakedapan majeng kapalih payun kanggo simbolisasi seserahan. Sakitu anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana. Teu hilap di subscribe, di like, di komen, sinareng di share supados channel ieu tiasa langkung berkembang. Hatur nuhun anu parantos nyakseni.